Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka Bapak Ahmad salaku guru bahasa Sunda anu kabdi hormati. Oge karenencangan sadaya anu abdi resken. Dinten iya abdi bade nyarioskeun ngeunaan hiji tema anu penting pisan dina kahirupan urang sapopoe. Nyaeta etika dina zaman informasi. Ayeuna informasi sumebar gancang pisan ngaliwatan media digital anu unggal dinten urang anggo. Kamajuan teknologi parantos mah seueur kagampilangan sapertos nyandak warta, komunikasi, sareng diajar. Nanging eta oge mawa tantangan ageng, utamana ngeunaan etika sareng tanggung jawab urang salaku pangguna teknologi. Hiji tina tantangan utamana nyaeta panyebaran warta palsu atau hoax anu gampang pisan nyebar sareng tiasa nyababkeun kaributan, malah karusuhan sosial. Salian ti eta, masalah privasi sareng keamanan data pribadi oge janten hal anu serius. Maka ku eta urang kedah hati-hati pisan dina ngajaga informasi pribadi supados henteu katepa ku jalma anu teu bener. Dina zaman media sosial kieu, urang kedah terang leres etika ngagunakeun media sosial. Urang kedah hormat ka batur ulah nyebarkeun informasi anu teu pasti kabeneranna, sareng kedah ngagunakeun teknologi pikeun hal-hal anu manfaat. Kasadaran ngeunaan etika dina ngagunakeun teknologi teh penting pisan pikeun ngawangun masyarakat anu maju tapi tetep ngajaga adab. Muga-muga urang sadaya tiasa ngagunakeun teknologi kalayan bijaksana sareng tanggung jawab. Abdi ngaharapkeun urang sadaya tiasa ngajaga akhlak sareng sopan santun dina dunia digital, supados urang tiasa nyiptakeun lingkungan informasi anu sehat sareng bermanfaat. Sakitu anu tiasa abdi sampaikeun, hapunten upami aya kalimat anu kirang leres, mugi-mugi urang sadaya tiasa janten pangguna teknologi anu wijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.